Dilihat-lihat dari tadi sibuk bener, Mbak. Lagi apaan, Mbak? Biasa ngurusin jualan online. Oh, online apaan, Mbak? Jualan online di Evermost jadi reseller. Evermost. Sama. Namanya Mbak siapa? Elin. Oh, Mbak Elin. Udah lama Mbak di Evermost jadi reseller? Nih 2020 lah mulai daftar. 2-3 tahun lah ya. 2 tahunan. Saya kenal si Mailop, diperhatikan antang amat. Apaan, Mbak? Iya Pong, aing keur nonton video Palu Gada Show. Bisa dapat duit. Kalau nggak ada walaupun show. rumah dan Heeh, barang nonton gitu. ke? Ya. Terus kira-kira pas Mbak udah masuk jadi reseller gitu ada perbedaannya gitu, Mbak? Pendapatan, terus uangnya jadi banyak gitu. Ya alhamdulillah lah. Banyak. Dalam setahun omsetnya 600 juta lebih lah ada. Buset dah. Bener. Tika, kelar amat ya bisa menang 600 juta. Bener apa enggak, tak? Bener lah. Halo Pong, bener. Mumu datang main bener, baik. Emang saya nyaho kami ke nonton naon. Nyaho lah, saya kan nonton video Palu Gada Show kan? Oh sih, masih bisa nyaho. Aing mah geus nyaho Pong, orang aing mah geus daftar deui jadi sellerna di Evermost. Heeh, tamu, siang geus daftar jadi seller di Evermost. Heeh, geus tik, saya ge daftar tik, Pong, gampang kok daftarna. Lumayan be jeung tabungan ke nikah. Halah mu aing deuk. Aing gendek lah, aing dek mengikuti jejak Bu Elin. Pokoknya bisa ngasilkan 600 juta, coy. Luar biasa. Luar biasa. Mantap ya. Makana geus ada daftar tik wari. Heumu aing dek kumaha ge carana? Gampang, geus kieu bae ye. Sekalian mumun dek ngajak para penggemar film Koda Jawa ye supaya jadi reseller di Evermost. Caranya bener-bener gampang kok. Kalian tinggal klik linknya di deskripsi, terus daftar dijamin gratis. Terus, lamun misalkan hayang nonton video Palu Gada Show lebih lengkap deui, tenang, linknya geus disiapkeun kok. Bahkan link channel YouTube Evermost na BG aya di deskripsi. Oke? Wah, berarti ngeunaheun nya. Ngeunaheun lah, geus disiap-siapkeun link lagi. Mumu, aing nek mulai jualan di Evermost lagi. Jajan aya modalna, Mu. Tenang, selain pendaftaran anu gratis, jualan lagi gratis kok tanpa modal. Cukup bermodalkan HP doang. Wow, Evermost emang istimewa. Keren kan? Keren. Nah, untuk para fans film Koda Jawa, segera daftar jadi reseller di Evermost. Dijamin Gratis. gratis. Geus mu aing geus daftarkeun Daftar ya. ketik. Daftar ketik. Saya bisa ngatur aing tati. Oh, atuh tenan naon kok. Tadi nama aing dek antar belanja baju tik. Tenan naon. Geus atuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kok Saria ti dieu? Mesti tadi yang di diemu. Nyaho. Oh, ngusti tadi horeng. Si Andek belanja kemana gitu, Mu? Karamayana tip. Oh, gua yang diantar yuk. Nah, sia, jeung aing bemu ulah jeung stompel. Jeung aing mah aman sia, tenang. Jawara yo. Naon sih, aing menek sorangan bae lah. Ulah sesorangananmu bisa ngecopet non. Pan lamun jeung aing mah gigir ngecopet aja. Set. Jurus lang mancong. Ngirimat ih. Oh, Mu, dek lebaran kieu masak loba copet karge. Jurus kedua. Oh, sinya. Geus, tangguhan heula nya. Alat dek salin heula, oke? Tompel. Mau jeung aing benya tagon esalilan. Woi, tompel. Aduh, jadi bingung aing laju nama. Woi, tompel. Tompel. Sia bener kata si Mumu ha. Olah. Ulah sia, si Mumu datang ku aing bae. Nah, sing ngulah-ngulah aing. Bapak nasi mau mulain sia. Sedekah lawan ka aing. Hah? Dipecat aku jadi anak buah aing. Ulah gemet, ulah dipecat. Nyendek lebaran ki atuh menang teh air aing di sia. Mangkana ulah ngelawan, ulah bete air sia ku aing. Oke, Mual. Emang aing dek dibere THR nanti tuh tahun ieu. Tenang, diberi baskom ku aing. Baskom, Met. Geus siapkeun ku aing baskom nyetir air sia. Parah amat tak THR si Baskom. Kos THR di tukang lauk bae eta mah. Asal aya be non lulus, geus ayo ke main. Aing salin pilihkeun baju anu keren. Siap, bosku. Ngeleh bae ka Jawara mah. Bisa dituar beung aing dah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mu, main aing mana, Mu? Si Tika mah Oh, wah. Kirain mati dia gitu. di mana main sama ke Hollywood cenah. Mandak bete iya aing mah. Ayo my love tercinta mah. Sarua aing ge bete pong. Tadi nama anak main tanter ka manehna, orang mainnya ke Hollywood cenah. Emang sih anak main tanter ke mana gitu, Mu? Aing hang diantar belanja pong. Aing can meuli baju jeung lebaran. Oh, hangus jangan aing dah tuh. Hayu kau yang anter. Emang sih anak belanja ke mana gitu, Mu? Iya, embung lah. Si Tika bisa salah paham ke ka aing. Sih, Mu. Lah. Hongus ditu mabur sia. Kok ngusir aing sih, Mu? Atuh si anak naon tuh ti dieu, jadi si Tika lagi eueuh. Apa si anak kanjangan aing tah? Mu. Sorry ya, Mu. Sorry ya, mah. Aing mah jelema setia. Aing mah mau bogok ka sia. Maaf bae imahnya. Maaf bae. Sorry. Atuh saha dina bogo ka sia, Pong? Leh, sok munafik. Aing nyaho, Mu. Sia sebenarnya mah bogohan ka aing. Kepedeun sia heh. Geus pasti, Mu. Soalnya di kang mana sih untuk bogohan ka aing? Si Tika bage. Sampai ke kelepekan. Oh, cinta setengah modal ka aing. Di pelet meureun si Tika mah ku sianya. Sembarangan, Mu. Dipelet cenah. Teka harti soal apong, kira aku si Tika gelis-gelis dek sia. Wajar lah si Tika bogohan ka aing mah. Jaing lagi ganteng kieu tuh, Mu. Tuh, kosanya suara. Di, kok cawar salah meureun sia mah. Dan cawar salah cenah. Lamunan bikang smackdown ku aing sia, Mu. Ih. Geus itulah mabur sia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wow, benjok ngelepon motor. Iya dong. Belap mau saya Bek. Kalian banget tak? Jo, mending bawa ngabuburit yuk ya motor. Mes ya, di alun-alun sore-sore kieu mah. Tapi bensinnya saya tek deui Bek. Isian kayaknya aku sia. Bisa payah di jalan. Aing teu boga duit Jo. Tas ya, terbuka duit sih. Ngajak kamu burit sih mah. Atuh sugan teh aya bensinan gitu Jo, ieu motorna. Terbuka duit mah, ulah yang ngebuburit Om Sobek. Maren dore taneuh bede tuh. Dan atuh maot ka aing Jo di pancung korai taneuh. Maot los lah. Jembaan nunjung cerikan ya Om Sobek mah maot ge. Sembarangan sia. Aduh. Eta sia Om Sobek. Lebok sia teh pindakeun. Dasar rintik. Aduh, pecah aduh. Woi, Subek, alam jadas ya. Aduh. Pong, lain aing Pong tuh si Benjo tuh. Oh, jadi sia Jo, melewat aing ku ember. Sengaja Pong, hampura. Alam jadas ya Benjo. Hadis ya. Waduh, kabur lah. Kemana si Benjo? Hadis ya. Mu. Nek mana, Mu? Mending geus rapih kieu. Dek belanja, Mang. Ndek belanja. Belanja naon, Mu? Belanja baju, Mamu soalnya can boga baju lebaran. Oh, sarua atuh aya kitu mah, Mu. Aing ge can meuli baju lebaran ieu, Mu. Mang Didin mah geus kolot, dek naon meuli baju lebaran segala. Mending meuli kain kapan. Eta sia, meuli kain kapan? Lah aja Mang Didin mah geus bawa taneuh. Maedan sia mah, Mu. Kula mah bae ngomongna ih. Aya naon ya? Lah Subek, naon beun ka dieu sia? Mu, sana ke mana? Rapi amat. Aindek belanja baju, Bek. Soalnya can meuli baju jeung lebaran. Oh, aing ge sarua Mu can meuli. Sia mah lain can meuli, Bek. Emang moal meuli be meureun sia mah. Atuh endek lah. Mu, emang si ada belanja jeung saha kitu? Sorangan bae, Bek. Kok sorangan? Bek. Aing ngajak si Tika horeng ke Hollywood di imahna. Ayo kitu mah, hayu ge, ku aing dianter. Nah, sia Subek. Mu, jeung aing bae dianterna nya. Jeung aing bae Mu, sia jeung Mang Didin mah engkena dikira ku batur dianter ku bapak kolotna. Bapak kolot. Oh lah, buktina tuh, kulitna geus parareot. Teu lah Subek. Mu, jeung aing bae nya. Ih, naon sih geus ulah ribut, mu mana sorangan bae lah. Ulah sorangan. Geus, pokona mah tungguan aing, oke? Aing salini lah Mu. Nah, sia Subek. Mu, jeung aing bae nya, sia tangguan aing. Sulah ke maburnya, aing salin heula ganti baju, oke? Tangguan di dinya. Diuk. Ih, aing mah jadi ribet kieu jadina.
Tadi si Memet si Latif Haliwo yang nganter aing. Kematip, terus kerencana aing. Sedang sih Met, ayo banget mah. Kok sedang sih? Oh, sedang kos jantung cau. Medan. Ih, Met, pemarahan baik. Terus iya ngomong sama satu baik. Telah gini hidup sak aing. Serem amat, Met. Coba ya, bener kerencana aing ya. Cek keding ke. Kau yang dikeh heula nya. Kan. Malik Met, awak sena muter. Aduh si Benjo. Jalan doang. Hampura dak, hampura, tersengaja. Remna belum. Tuh. Ramja ada si Ompong. Ampun Met, ampun Met, ampun. Ampun. Sia mentabrak bae si jubur aing meni nyeri. Sabar Met, lo marah sabar, besing batal puasana. Aduh. Si naga nyenggek juga karo bae ya. Hampura Met, kan yang tadi ngomong tersengaja Met, hampura, sabar. Angges, dihampura ku aing tapi syaratna. Aya syaratna. Naon Met? Syaratna Met? Aing nginjem motor sehelan, aing kantor si Mumu. Oh, sir nganter si Mumu belanja pakaian tah. Oh, nginjem motor sehelan aing mangkana. Geus pake tah. Tapi Met, bensinan. Atau dia duit aja si Basina. Kan sia Memet tuh make. Atuh siana aku sia sorangan. Pira aku ku engken lieu siana. Ih. Lo omong. Nah, geus kira bikin duitna. Aduh. Oh iya. Sudah turun. Tarik. Met aing dulu Met. Ulah, Met launannya. Turunkeun gigina. dah. Gigian. Aduh. Pak yang motor aing. Pong urutkeun aing nyeri ya. Mo, saya ke mana? Hayu gaskeun, jika adidin bae belanjana. Ulah dik mo jeung aing bae, ulah jeung aki-aki. Isin sia belanja di antar aki-aki mah. Mah edan sesubek. Ini naon sih? Geus ayo. Ih. Aing bae si Mumu mah. Awen tuh yo kuda Anil. Iya Met, jelema dua kabeh yang nganter aing belanja. Waduh, si Mumah geus janjing aing dak belanja. Nyamuk. Teu nyaho ih. Bisa baes ya. Kan tadi udah janjian berenmu. Saha meureun anu janjian? Ngarang bae si Memet mah. Geus aing mudah, jeung aing mudah. Saya subek, bentar tarik bae. Nyaos ya. Jeung aing bemo, aing mah semua motor. Tuh, motor si Ompong. Jelema imah mana motor lagi eueuh. Lah, naon meureun mah motor si Ompong masak mogok bae puguh. Betul mo, ulah daek. Motor yang sarageun eta mah kayak di tengah jalan mogok deui. Moal kamu tenang. Ih, Tenang ya. Nah, mending aing si Benjo. Jo, antar aing Jo. Kemana mu? Aing dek Ramayana dek belanja. Ulah dek tapi ngojeknya bayar ke Benjo. Heeh, senang. Asik, ayo naik. aing bae Jo, aing bae mo. Jo aing bae mu. Jo, aing bae. Awas ya Jo. Benjo, awas. Makasih Pak Deden. Aing nu ngantur. Benjo. Awas Bek. Cicing mah. Mu jeung aing bae mu. Mu aing geus keren ieu, hei. Mu. Met. Kau jeung si Benjo si Mumuna, kau tadi jeung sia. Alah, gara-gara motor sia sih Pong butut. Jadi bungun bas mumpung jeung aing. Memet, nyalakeun kan ninja aing, Ban. Ha, mah gara-gara motor butut sia. Nah, si Memet malah lupa motor aing. Dasar jawara edan. Eta saya nyebut ka aing edan. Dak, kira aku yang sebut ada ku si Ompong. Emang Edan, Met. Eta sia lujek. Kamu banting kamu. Jawara edan.